Zaid ngabacok si James kafir Harobi orang Amerika bacok kunyana bohewel waduh geus diangruh kunyana huae hua panas geus sayang nginum bae tanda lamun jelema geus sayang nginum bae tereh bae lamun urang boga panyakit geus sayang nginum bae geus siap-siap tah geus geus siap-siap bae pokona asal geus sayang nginum bae geus bae pokona ulah loba omong tanda bahwa di mana-mana urang boga panyakit hayang nginum bae geus ulah aya harepan urang ketembak hayang nginum bae urang kabacok hayang nginum bae atau penyakit panas hayang nginum bae atau urang boga kencing manis geus hayang nginum bae geus geura wasiat Bismillahirrahmanirrahim masih keneh ngabahas tentang kisos panjang keneh lalakona dicaritakeun masalah diat-diatna jadi caritakeun ketentuan-ketentuanana bari sanajan teu berlaku ge ieu hukum Al-Qur'an di negeri urang tapi alhamdulillah urang dina saah ieu nganyahokeun karena hukum nu aya dina Al-Qur'an mudah-mudahan ku urang berangkat nganyahokeunana ieu yakni ngaji di hampura sakabeh dosa diringankeun ku Gusti Allah beban-beban urang hingga urang ku kasadaran urang dibere husnul khotimah di akhirat bener-bener orang diberi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dihijikeun jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala ese urang ieu mun nyaritakeun hukum di negara urang patali jeung Quran lain nulik siap cuman merasa teu kuat karena teu berbarengan teu bersama-sama bab urang mah guari diteken ku tangkorak Amerika make tangkorak sing ada itu mau tidak mau politik diputerkeun ku manehanana ekonomi manggeus puguh kuari budaya-budaya terus dijajah lepas tina penjajahan Belanda asup kuari penjajahan Nasrani Yahudi berbentuk birokrasi politik ekonomi geus kuari pamarentah teh kadeleuna bae sungut urang Indonesia kiai-kiai nu di luhur nu teu berdaya teh kadeleuna mah sungut Indonesia padahal eta teh sungut bule corong bule lamun kiai geus teu ngobarkeun Al-Qur'an ngobarkeun hukum-hukum batur berarti eta kiai geus lain jati diri kiai itu keneh atuh pejabat-pejabat kadeleuna bae make burung Garuda Indonesia padahal mah diganti teteh sungut bule-bule lamun di parlemen jadi sungut bule atau di gubernuran geus sarua bule di kabupaten gitu keneh KRT RT bule atuh atuh engke ngahiji beungkeuteunana di akhirat jeung si bule gitu aduh salametkeun diri urang
mumpung aya keneh waktu teu bisa orang nabrak lantaran teu kahontal urang bae nyalametkeun diri taqarrub tadarrub ka Gusti Allah. Gusti abdi sanes teu hoyong make Al-Qur'an seutuhna di antarana kisos nu sangat tidak berlaku baik eta had zina, had mabok, had maling, had bunuh diri sama sekali we eueuh saeutik-eutik acan diberlakukeun hukum Al-Qur'an. Abdi sanes henteu bade nurut ka Gusti tapi ruang lingkup pamarentahna anu geus teu akur jeung kitab suci Gusti abdi mah bade unjukan ka Gusti. Ampura Gusti besi abdi kababawa embung abdi mah embung kababawa tak kudu kitu tengah peuting teh kudu kitu tah mun teu kitu engke dihijikeun jeung bule-bule cek Allah dihampura sia ku aing tapi pan sia pernah ngadukung calon bupati kan. Aduh cek kiai sial kaduhung ngaji aing ge. Sia teh kudu ngaji ka dieu atuh. Aing tahan teu kasihan. Ka ditu kanu tenang. Ngajina ulah ka dieu. Teangan kiai nu tenang jang di dunia tapi riweuh di akhirat. Jeung bangsana ka ditu. Sing hade dukang dukung teh nya mun berbau-bau bangsa beringin-beringin sarua kabeh ge lain Golkar bae memang endek ngamajukeun hukum batur di urang teh serba salah ieu mah keur carita Quran teh teu dipake ngaju urang ulah teh dukang dukung gitu dukung ai dibere duit mah komo gede mah ngaju-ngacung bae di abdi mah atos cenah dirantai sia ku aing pilih dukung jang kalangsungan bangsa jeung negara tapi ulah main sugak sogok tah eta nu kosana itu ulah daek dibeli diri urang. Aing ye ku dibeli mah berat boa milih ge berat tanggung jawab di hareupeun Allah tak kudu boga pikiran kitu tah ngaji teh ongkoh jadi kiai tapi teu robah-robah heueuh pan jadi kiai ngaji terus bae tapi teu robah-robah atuh komo nu lain kiai tu lain kiai mah pan ka neraka ge pantes ka nerakana ai lain kiai mah karena kiai mah teu pantes ka neraka. Misalna lurah camat ka neraka aduh cek urang pantes. Urang ge ngamanteskeun kananya kanyana. Bupati cenah ka neraka atuh mah jeuhna. Tapi lamun kiai mah kan ka neraka ji teh kiai di ka mana eta? Oh tepat. Makin kolot urang kudu makin kolot atuh ilmu urang hartina kudu makin apik sebab geus tereh kaditu sababaraha lengkah di ngaji maca kitab mah cek Imam Ghazali lain cek ulah babari horeng ngahartikeun ku hate nu hese teh haju make makin urang ngaji makin leuleus makin bersinar hate tambah tentrem tambah waro tambah tawakal tambah ngeunaheun salat ka Allah kitu beuki ka ditu teh lain beuki abrut-abrutan begitu kiai tenar teh terkenal di mana-mana diambean ku bupati dijadikeun kesempatan eta kiai ku bok-brok
ilmu teh dipakai neangan jang meliban jang meuli naon deui sen oli hina amat teh ilmu mah pake meuli ridho Allah subhanahu cenah urang bakal susah tuh bun kos kita kajin moal kebel di dunia mah cenah pemajikan ceurik neangan deui nu teh ceurik bentak naon sih eleh ku pamajikan deuk ka Allah eleh ku pamajikan urang deuk tawakal magahan ngaji tentrem pamajikan noelan titah usaha mah nya eleh ku pamajikan keyakinan urang teu mah kiai ondo teu mah kos ondo sama kiai kosip iya jadi makin ka dieu lain jauh na ngaji lain deket na ngaji sadajan ka Eropah ka Amerika ka Timur Tengah nu dimaksudna mah ieu urang leuleus hate ngaji tangan jang supaya leuleus hate mantap Kangjeng Nabi mah supaya leuleus hate teh nasehat teh lain bae ku jelema kafa bil mauti wa izon nu paeh sing jadi nasehat ka urang hiji mangsa deui mah Kangjeng Nabi nyarita jadikeun nasehat eta hewan Kangjeng Nabi nyarita pergantian waktu sing jadikeun nasehat berang ka peuting ka berang antaran di waktu eta lah urang bakal terjadi kiamat sugro yakni maut jadi lain beuki ka dieu beuki abrut-abrutan tah eta ilmu jadi hijab ngaranna ayana urang rada tapak saeutik tina dunia menempuh ridho Allah subhanahu wa ta'ala dirasakeunana ieu kuari kararieu dedengean jeung dedeuleuan makin kaharep makin pohar nuju urang kababawa di nu boga ilmuna atuh anggeus-anggeus ieu mah keur carita koleksi doang ya ilmu kisos mah jadi sanajan teu ditelek-telek ge ngaji na ieu nyantai bari ngarokok bari ngopi di handapeun tanggal Ambon eueuh masalah ieu mah ngaji ieu mah ya eueuh masalah lantaran memang moal dipake ieu mah sakadar nyaritakeun hukum Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi nu diistinbat ku para mujtahid dibukukeun mudawan ngaranna ku ari ku urang didengekeun dibahas masyaallah urang mah geus hasil ngaistinbat para ulama tinggal ambae tinggal ngadahar bae tinggal mengkonsumsi teh kudu hese-hese mantap jasana luar biasa para mujtahid para ulama tarjih para mufti sebab mun eueuh maranehanana urang deuk ngahartikeun Quran kumaha jadi hartikeun ku Muhammadiyah ku Wahabi nu langsung teu make ulama majakarari turaraduta jeung nyana geja anti ulama ge buktina mah meunang ulama deuk ngahartikeun kumaha atuh ngan teu tawadu doang teu tawadu teh teu asor kana jasa-jasa para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala orang nu mantak ziarah ka Banten beuh jasa Sultan teh Poharaja Babad Banten keur carita cacak-cacak nyana henteu Babad Banten teu berjuang di Banten beuh meureun urang masih kedeh nyekelan ilmu rawayan cimplong meureun loba keneh di urang ye sakieu geus aya Sultan dakwah main cimplong terus bae
Sakieu ge Sultan geus dakwah atuh jaga pleh maremi ja terus bae. Sakieu jiga Sultan dakwah ka urang mabok jeung zina ja terus bae. Dedengan urang geus ambalayah kuari nu kararitu tanya insyaallah beresan diri urang masing-masing. Sebab nu bekal menghadap ka Gusti urang sorangan nu bakal ditanya diintrospeksi urang kabeh. Kurang geura hisab awak urang hasibu qobla an tuha sabu. Salat aing tibalik datang ka ayeuna komplit apa henteu. Sanggeusna komplit bener syarat jeung rukuna apa henteu. Sanggeusna bener syarat jeung rukuna babacaanana bener henteu. Sanggeusna bener atawa henteu babacaanna khusyuk atawa henteu. Terus makin hari itung ku urang perbaiki salat urang. Hari ieu mah ya bangsa pertanahan teu meunang tinggalun diperbaiki bener-bener. Urusan perdagangan diperbaiki henteu jore bagus tapi kunaon nu bakal urang menghadap langsung ka Gusti teu pati diperbaiki. Salat-salat urang, zakat-zakat urang, sakedeung deui urang puasa. Puasa urang tingkatkeun tina puasa-puasa tahun-tahun nu geus kaliwat. Tahun nu kaliwat puasa aing menghabiskan bonteng suri 150. Nah, turun ku ari geus. Turun 100 jadi dikurangan 50. Meulina mah tetep 200 nu 100 jual. Aduh, ya gitu introspeksi ayo makin hari makin bagus urang. Eta pepelakan amal urang kitu teh boro-boro ku Allah, ku urang ge karasa ieu. Ku tatangga urang ge karasa, ku pamajikan urang ge ku keluarga bakal kanyahoan. Engke ge ngomongna lain deui. Rada beda ka haji tahu dia mah ya biasana mah lain kitu puasana. Kuari mah ngadekluk besokna di mushola balik-balik maghrib. Barang ditanyakeun teh orang morongkol tapi deres sakitu ge deres. Kalau jadi pemajikan ge beda. Ngomongna rada aya perbedaan. Kunaon emang biasa nama abrut-abrutan bulan puasa teh aja ngomong tapi di tahun ieu mah ja bagus ka haji teh loka mana bejana bea Quran 5 teh genep cenah tah iyalah coba motivasi diri urang dorong diri urang naon nu bakal ngajadikeun motivasi ka diri urang bolak-balik gereja bolak-balik artina nu jadi motivasi teh nu jadi ngadorong model kieu aya jelema jawara gagah jasad sanggeusna gagah pohara kagagahanana deuk batabraka ka rumah sakit urut eta hatena luar biasa leuleus jasa aing nganterkeun bae ai Jumat ka masjid di heula padahal mah tilok salat tadi tilok salat tilok kai kiai aing ajak atuh sakiana ieu silaturahmi leuleus kan hate teh ngomong di hareupeun kiai aduh kamari mah kula ambalaya hirup kuari malah dek tobat moal deui besi kaburu paeh tuh kan bagus kan hebat kan make tungket jana leumpang ge doakeun cenah kiai lah geus moal deui cenah kula ieu Jumat ge ti heula bae ngaji ge pohara diu barang sehat deui boro-boro ka imah kiai amprok ge di jalan ka imah kiai malengos
eta kos gitu tak jadi berarti eta bagusan keur gering apa bagusan keur sehat orang doakeun mah mudah-mudahan gering terus eta motivasi gering hebat tak nu ngadorong kana ibadah jelema kerja di pejabat wah ambuala ya hirupna di mana hotel di mana aya di mana naik klub di mana aya awewe geus dibawa lantaran duit tinggal ngarawuan bae menang nyokot di tukang dangder tukang toge menang nyokot di tukang oncom tempe teu nyahoan dirau kunyana geus dipake hiburan kueri dibere gering nyana atawa ditangkap ku polisi atawa enggesan jadi pejabat nak jadi DPR emang kiai begitu pakai kokoset bae bagus loh masalah aja kiai na ulah embung biasa bae emang kiai mah asal geus turun untuk ka kiai emang kitu ti baheulana ente boga masalah mah tilok datang ka kiai emang gitu jadi ulah kieu sia ai geus kieu ka aing ai kamari henteu ulah kitu atuh bengkel jenengan bengkel mana aya mobil bagus ka bengkel atuh malah aya kudu geus dorong tak nu datang ka kiai mah ieu bangsa tahun kolot dan onder dina kudu diganti Waalaikumsalam. Dari mana? Aduh, saya dari Jakarta. Ada apa? Sakit saya, Pak. Oh, udah lama ya, ada sebulan malah. Tadinya kerja apa saya pejabat, tadinya pakai terus ya sekarang mau udah pensiun. Tuh. Dulu dia apa anu cek mana? Cerita geus nyana kerja di pejabat mau pohara jasa anu oh iya berarti bayawakna ya nusok diceritakeun dina koran teh iya horeng bayawakna ya cek hate bae ulah oh ini bayawaknya ya ulah gitu ngegel kayaknya dia ada apa doain aja bagi takut saya keburu mati bagus kan terus jangan ngomong-ngomong sehingga tuh guys calik alhamdulillah calik ya udah duduk jadi kebelah dia na dongeng leles hati alhamdulillah balik seminggu deh nyana datang bebeja gagiai anu balik ke seminggu deh datang leles hati na kiai cenah ye pangmikeunkeun ka fakir miskin tuh kan ye jang pasantren jang masjid dipetak-petakeun beres terus pulang ke rumah sakit jawabna malah dulur-dulur nage ngejemput cenah kiai supaya ka dieu eta hebat kan leuleus kan berarti geus pohara jasa tah hatena teh ka Allah deukeut eta kos kitu teh deukeut beres balik ke rumah sakit jag waringkas sehat bebeja kaki alhamdulillah ki berkat doana cenah mantep jasa guys pokoknya doakeun cenah beli mobil anyar nah sia mulai ya meuli geus mobil anyar leng istinya hokaler kidul tak bagusan keur gering apa bagusan keur sehat bagusan keur gering eta nu dicaritakeun tadi sebenarnya sia ge kitu sebenarnya ge kitu
dulur eta sebenarnya. Tak itulah jadi nu mantak jelema muriang teh deket ka Allah tah bukti tak kos kitu tapi lamun ahli Allah mah lain deui pan eta mah tataina abrut-abrutan jadi leles dulur-dulur ngalayat hayang dilayat ku kiai ku ustad malah dijemput jaim kaneun ieu sakitu tajana mangis asa deket ai bangsa ahli Allah mah lain begitu dek dibere muriang geus lah ulah kadar ieu jelema riweuh tuh geus aya nu neuk mah tungguan bae di arep geus cukup geus ditabalik bae geus teu kudu kapanggih cukup geus riweuh lantaran geus teu hayang ngobrol beuki dibere muriang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah beuki terus bae embung per detik embung poho ka Gusti Allah mendak kadang-kadang waktuna teh tertentu jam sekian bae geus kaluar deui nya nambung diganggu nikmatan jeung Allah jeung kobo kapanggih jeung camat geus teu hayang kapanggih jeung lurah jeung bupati geus embung baueun bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh embung bau teh duit teh coba ge ieu mah lain lalagaan mamang mah teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena ngomong atuh sia ieu nang dagang atawa nang jujualan ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah tenden di dieu nang dagang nang jujualan rada jauh ke satahun buka nu ieu mah pangaruh tah menang jujualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae coba nang ti bangsa pamarentah ambean bau eta eta mah tilok ngahajakeun sih tilok dibere ongkoh meureun deui atau dipake bae terus sekep bau atuh kula bawa asup ka kamar teh kan ieu bau amat aya naon terus be puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar semprot ku kula mah ke hairspray waduh malah masuk inget eta teh nu sok dibeulem teh buhur seungit paling 2-3 pelengit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jiban bau amat sih di lamari dikieukeun ja eueuh nu bau pas kadijat oh iya bau aya naon ye arek duit ti pamarentah ya tuh masya Allah aduh gegeran bae dibalikeun ka motor kos gitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mas mentah kaju teu hayang ge mentah kula mah sompral ge teu hayang lain lalagaan teu hayang ieu nu mentak diomongkeun supaya kadengeun ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nyaho kadelan atuh nyaho aja beuki deeran kabeh ge teu nyaho kumaha mun kitu mah strawberry teu nyaho pantes tarasi mah teu nyaho bohong tarasi bau eta ieu kurang mah ieu ngomong alal hak lillahi taala tengah aja eta duit disimpen bae pernah dibere disimpen kos gitulah terjadi lain ngahinakeun lainon Allah mere kos kitu bau bae eta mah sakitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu umpal lagur alanyar bau masya Allah mentek teu hayang embung bae datang ka kuarida embung tah kedah kadengieun embung henteu anti pamarentah teh naon nya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyeun KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang ge kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah negara urang teh kumaha ngan gula embung dibere bau eta duit masya Allah barang dikaluarkeun henteu kamar jahe weuy atuh seger
Masya Allah, kok mau pemajikan asup atuh bersinar-sinar. Duh, Gusti Allah. Badak lamun can pernah moal bisa ngomong. Moal bisa ngomong mun can pernah. Jadi eta bet sabodo takos gitulah kajadianana. Masya Allah. Antak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mereka kula bikin deh. Teu kudu dicaritakeun jelema embung bikin. Kagetun nya bikin. Naon pernah terjadi bau atuh jang naon. Teu kudu dicaritakeun jelema nu titah mikeun lain saurang. Tim sukses bikin teu hayang. Teu hayang ka ditu geuleuh we. Dampaikeun ka datangga kuari teu pernah datang ka aja. Jadi kula mun teu bendu ieu ka jelema teh. Sama teu datang nyana isin atuh lain nyana bae nu isin mah tetangga ge loba nu isin. So masalah tah mah geus loba. Ngeun embung bau. Entek lamun aya Kiai Haju jadi tim sukses Golkar gitu teh. Melengek kula. Lain melengek ai bau mah teh mah geus puguh. Ngan melengek jihan. Dadahe kanan. Atuh bager mah bager bae dukung bae. Tahu. Lillahi ta'ala. Satahun dah duit teh satahun. Bisa ke bae mal dipake lah bae. Bau. Ya Allah. Ngaji encader geus ka bau-bau. Otak lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir, urayan Junaidil Baghdadi, Imam Junaidil Baghdadi Syekh Sikti Ma'rufil Ghori parantes nya nama nu langsung neuleuh hakikat kula bae satahun dibere bau ku Allah kuari jadi embung bae sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa teh aya nu saja nu ditarima kene ieu keur carita salah sahiji camat teu ditarima jangan lantaran mabok camatna sinah nyaho kula judi aya camat lain aya buktikeun ku ari jaya ngan moal dibejakeun teh rahasia sebab bareng jeung kula kitu depan bere bung teh hiji mangsa datang deui ka imah poe Jumat merekna teu sasalaman teu mah dihandap balik dengan oh ieu pamerenganna ieu teu deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake bau deui bae cak mamang teh kadiekeun coba nu bau siapa di bau-bau ge terus bae hogo kos gitulah Masya Allah karim jah masalah dek kukung aja salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan ulah kabita kuno kos kitu tah lantaran meureun mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu antieun saju guru-guru urang kamari alal haq abuya Cidahu lamun dibere ditarima disimpen di juru geus aya sakarung duit di pemerintah sakarung Abah Ucu almarhum caringin nu mantak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu teu nya nama di luhur tah kalinya di luhur pan nama boga nya naon ngaranna lain jadi tempat sarena teh kolambu kalor kolambu yes teu di kukumah almarhum abah di dieu sok diteundeun bae dilaci tah kos kitu duit eta beureunanan ai ditarima-tarima aja besi pit dengan dibere embung beureun ku Allah ai urang kudu daftar proposal ieu keur carita guru urang guru abdi di Wetan sami bae komo mama Bakri batab geus terkenal jasa guru urang kabehan kemudian atuh sakarang ngaranna Mama Gentur mangus pohara jasa Mama Satibi
itu guru nu Cikaida tuh komo nu baraheula mah pemerintah lagi masih kene encan terlalu zolim geus embungeun kunaon kiai kuari antri teu salat asar acan antri pembagian teh sabaraha dia pun sabaraha ente antri mah nyana mah dibere langsung doang teh mah ayo nanya ke nu antri we haju sedih hati teh haju sedih ya Allah ya Karim kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kitu ja ilmu geus aya mantak naon teh boga tekad kos kita aing mah kajeun ting teu dahar daripada antri hina amat Masya Allah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh kumaha antri teh otak diteudeun di mana sih kiai eta kiai Masya Allah aing mah ka kiai doang kalain kiai mah sabodoh lah kalain kiai mah emang geus kadinya mauduna teh mah teh mah keur carita dibere bahu teh duit ya Allah ya Rabbi Gusti Allah gitulah ulama-ulama salafus sholihin nu mantak urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin lain sorbana lain bajuna lain udeng-udengna nu kituna ge tuturkeun di zahirna cangkangna ngaranna nu jelas teh batinna ulah make udeng-udeng pake neangan duit di pemerintah ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah makeun hayu bae langsungkeun jeung pembangunan kantor jalan fakir miskin kajen geus tah ka ditu kiai mah ulah panutan lamun geus teu bersih bensina boh kahijab mun teu kaju teu sejuk dedeketan jeung kiai proposal kiai anu ngahajakeun menta ka pamarentah lain itah misah urang jeung pamarentah lain tapi nyana terus urang-urang bageur biasa nyana ja osok menta tulung ka urang doakeun malah mah doakeun mudah-mudahan bener ngajalankeun roda pemerintah dana ulah kabita cara batu jasa sarua nya ge hatena mah yang salah atuh sarua ngan ruang lingkupna bae di dinya da urang ulah kababawa ya Masya Allah Karim komo deuk puasa mah ieu deuk puasa oh dikiriman ku bupati teh hiji kabanggaan letik jasa tau mah otak kiai malah ngarep-ngarep tahun kamari mah aya koton ieu eueuh nya aing jadi teu kapake sial jasa teu kadeuleut naon pan aing kiai ya Allah ya Rabbi teh si bupati ku tolol-tolol teh jare kanan bupati di jero ibah sorangan teu kadeuleut meureun aing kunyana sakieu aing tokoh kiai ih teh si bupati kunaon kos kitu kabari mah batik aya yang duit nas barakara warita kudu nama barang eueuh teh doakan Gusti alhamdulillah salamet abdi mun aya mah santeun dipake pambeureun ku abdi atawa dibikeun ieu mah salamet Gusti sujud syukur tak kudu mah teu aya kiriman ti bupati teh ulah bendu ulah naon ieu mah sujud syukur teh salamet jadi ulah motif bendu lamun motif bendu moal beres atuh ka ditu jadi penggerak teu beres atuh ka dituna disebutna makar bisa lain damaikeun diri jangka Allah bae hungkul abdi Gusti pepegatan jeung makhluk hate deuk ka Gusti bae geus ulah aya ai dikiriman mah tarima bae ai dikiriman mah tarima oh biasa ulah kukubangan mun teu alhamdulillah salamet Gusti coba belajar kos kitu tak urang ngaji teh geus tahunan belajar kos kitu gitu ulah kieu bareng aing ngaji bae bupati ge deukeut ka aing alhamdulillah cecek eta teh sidar ngaji meureun sinar bekok tuh mah
salah nyinaran tuh. Kumaha sing ngajina masyaallah hari. Coba usahakeun urang babarengan supaya urang kabehan menang nur ilahi, sinar ilahi sehingga deket jeung Allah, rasa kadeulean Allah, rasa dideulekeun ku Allah, rasa didengekeun ku Allah. Kitu ke deh pemerintahan lagi doakeun we tetep mudah-mudahan bisa ibadah ka Gusti Allah sehingga negara urang jadi aman, ulah kadenge korupsi amin ya robbal alamin. Tenang hati tentrem dek puasa tenangkeun ulah haju dek ngadeketan ka Gusti Allah bendu jeung DPR atuh ulah kalakuanana doang jeung kos kituna jelema mah tatangga urang dulur urang kawau urang biasa bae urang teh can bisa kos kitu sebab urang mah tasawufna teu boga guru torekatna ngan zikir doang sehingga timbul fitnah. Ulah timbul fitnah tuh ibadah ke Allah mah jaga gede nama hate jeung ruh bae lah. Cek dina ilmu tarekat Baitullah teh ayat 4 nganu 2 mah ulah ka dicaritakeun nu 2 bae heula nu 2 ke besi puyeng nu 2 deui mah besi puyeng nu 2 deui mah jero 4 Ka'bah teh 4 Baitullah teh 4 nu 2 bae heula Baitullah zahir Ka'bah sadunya titah ka Ka'bah. Baitullah aduh hiji di baroh Allah roh ka Allah. Jadi urang pan mun salat mustaqbilal Ka'bah awak tabah ai roh mah ka Allah. Geus lamun Baitullah mazahir setiap urang setiap saat urang ka Baitullah saat-saat salat ari roh maka Allah tuh per detik, per menit, per hari terus bae. Nah, ieu roh urang Baitullahna Ka'bahna Allah roh urang. Entek aya pertanyaan ti Kristen katanya Islam itu bertuhan kepada Allah. Jangan menyembah ke batu-batu. Kok dia nyembah ke Baitullah ke Ka'bah? Mun deugeut aing hadis ya. Kadieu kok yang soekeun beungeut sia ku aing sia. Ngaji atuh. Ayo mun teu ngaji bebal nyaho. Taba zahir supaya kadeuleu seragam sadunya Baitullah dititah ku Gusti Allah. Roh maka Allah. Lamun bisa nu mantep ke Baitullah teu bisa mah urang gering atuh nangkarak bae jar roh maka Allah ieu. Atau di kapal atau ngareupana bae geus masalah atau anu teu jaho arah ji kemana ieu nya Baitullah teu jaho ijtihad bae sorangan ja nu penting mah roh ka Allah atuh kumaha mantep ke kula mah asana sarareneb ngadenge ku situ seneb aju nu ditanyana teu bisa ngajawab deui ieu basa rua bae nu ditanyana dokter Andes. Wah sia mun aya di martil kok sia. Wah amat tuh gak jawab kos kitu bae ge. Teu ngaji ta dokter Andes teu ngaji coba. Carita Baitullah sabaraha. Syariat batu hiji bae. Ketika urang mendek norekat dibejakeun. 2 jang roh ma Allah. Lamun geus naik deui teh lain deui 2 nu 2 deui moal we pokona mah. Moal maka dibejakeun teh bang kudu mayar. Masya Allah, nuadek beki mantep ge ibadah teh beki kali itu beki mantep. Baitullah na di bawah aya, di jero hate aya. Tekeung teu penting berang di mana betu tekeung. Nukeung satea dua aing sorangan bae sieun. Sieun kadang teu sia aya momonon.
bisa aya kamangmang, bisa aya kuntil anak. Ya sieun-sieun amat buku sia jadi kuntil anak. Si baturna si sieun. Eueuh sebab aya Baitullahan. Teh kitu teh. Menarik urang mun geus carita kadinya. Oh, kusak ieu geus bisa urang tah. Geus nyaho kieu ye. Begitu salat, tuh horeng awak doang ieu ke Baitullah. Hate mah ka kabog wae horeng. Gitu geus nyaho pantas. Gitu sih, nur mana kabog mana si kupa biasa sarwiti atuh terus bae mantak ke salat atuh ai beungeut mah ka Baitullah awak atuh hate mah ka sarwiti biasa eta pan salat nu tolol teh kos kitu teu nyaho Baitullah eta ngaranna pamean salat urang supaya rapi geus jaho kuari mah oh horeng Ka'bah teh opatkeun bae nu dua mah encan boga bagian nu dua bae tah nyaho bae heula. Jadi roh horeng ka Allah. Engke na ge lamun kos kitu bakal ngadenge azan ge lain deui. Urang lamun ngadenge azan mun geus roh ka Allah. Lain deui. Lain deui teh coba ge suara azan mantak azan mah teu meunang lalaunan. Ulah mun di lembur aya dua azan lalaunan ganti. Atuh ganti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asana asar paeh budak ge. Asar ka situ. Atuh moal kadengen jeung moal tertarik jelema. Adzan teh pan dititana ge gadeng ki Bilal. Allahu Akbar Allahu Akbar. Bersarua jeung di Madinah pan eta. Artinya kumaha Allah nu maha agung, Allah nu maha agung. Lamun keur nu di sawah berarti Allah nu agung, sawah mah teu agung. Mikir kan nya mikir nu keur di kantor. Allah nu agung keagunganana ngadamel langit jeung bumi. Sia mah teu agung lantaran dadamelan Allah boga rasa. Ji aing hina ieu. Aing hina ye mulai berangkat nu di imah nu keur ngedeng Allah nu agung sia ulah ngedeng bae hudang ngopi atuh bangkit roh teh lantaran kiblatna geus ka Allah mulai ditaekeun ku urang deuk puasa ye kiblat urang horeng Allah ngadenge azan teh Allah nu agung mah Allah nu agung mah lain dagang tinggalkeun Allah nu agung mah nu di sawah tinggalkeun Allah nu agung nu nyieun langit bumi termasuk sia jeung pagawean siapa nu keur di hareupan keur di kantor Allah nu agung tutup budak tutup nu di imah kitu keneh tutup berangkat roh nanggeus ka Allah Baitullah nanggeus aya di roh. Oh iya urang ka Allah tuh. Coba anu azan tadi. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kuntuna hiji deui kajian kumaha ge ye. Nu embat azan geuna kadengeun. Kudu keur main catur teh main catur minimal kagandengan nyana. Allahu Akbar bandeng teh budak azan. Keur mindah-mindahkeun kuda aing ye. Sugan teh kudana nyepak nyana. Tuh kan. Masya Allah karim dah. Umbat anu bagus suarana, anu bagus makhrajna. Tah geus budaya santri. Siapa santri di mana? Yang di Serang. Di Serangna di mana tuh ya? Sunyatan. Oh, Kori. Iya. Adzan. Ayo kan adzan. Saya ulah balik mondok ke Juraradutan kos itu adzan. Pake budak tak kena adzan. Ulah kieu ulah wakas ya budak ini aing can paeh mah aing bae ulah deun. Tahu si aja sampai ker diborong ku jana kawe. Mending mun geunaeun aki-aki. Tiga bener untuna hiji cabut habak untuna. Lomba ditita ku Kangjeng Nabi saat embat saat lalaunan atuh lalaunan naon ge ngaji Quran ulah embat ai keur eueuh anu nitah mah jeung kudu lillahi taala
Jadi lamun urang boga Baitullah na di hati Allah di godinon di roh kakar datang ke roh atuh geus ketika ngadenge Allah teh ngerenyet bae hate ji Ka'bah aing tah ngadenge Allah teh Ka'bah aing tah kitu nyantel ieu menghadap ka Baitullah mah awak tabah mustaqbilal Ka'bati awak tabah awak ka Ka'bah roh ka Gusti Allah mantak engke aya dina ilmu tarekat na muraqabah lil Ka'bah jadi urang teh sapeting tadi Gusti napakuran ngamuraqabahan diimpleng ku urang Baitullah teh kabayang pan geus mah nu encan ge cipta-cipta bae aduh hebat jasa tadi Gusti Allah sadunya jelema teu nu miskin teu fakir teu rakyat teu pejabat beuh kabeh ieu menghadap ka Baitullah titah ku Allah pohara amat eta Baitullah terus urang ditapakuran aya naonan sih sehingga Allah nitah menghadap Baitullah aya Hajar Aswadan ti sorga supaya urang kasaksian ku Hajar Aswad sebab Hajar Aswad di mana dicium ku urang di mana di dadahan ku urang nyahueun engke nyana di akhirat bakal ngagupay hai ka dieu pan sia pernah neuleuh aing pan sia pernah ngadadahan aing pan sia pernah istilam cek bahasa Arab maka aing pernah nyium hai ka dieu dibayang-bayang teh ku urang muraqabah ngaranna teng meureun lain sakadar sakitu eta Baitullah teh tah eta teh jang awak sapeuting tah urang kos kitu bae tah ka Baitullah tuh aju rohna ji pan ai Ka'bah roh mah lain Baitullah tah mah jang awak Ka'bah maka Gusti ai Gusti teh nu mana teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulubati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun terus asma'na terus sifatna terus af'alna urang bakal ngahaneng bae ke tengah peuting bakal ngahaneng bae panggih ku majikan kak kok ngahaneng bae mikiran sia manyun bae oh sugan ku eta paku ta eta yes, urang ngadenge Allahu Akbar teh ngerenyet bakalna. Itu teu ngerenyet do naon? Teu ngarasa roh teh ya boga Baitullah, boga Ka'bah. Nah, kuari geus tadi puasa ta urang. Oh, awak menghadap ke Baitullah. Roh menghadap ke Allah. Sedengkeun Allah ba aya di mana-mana. Iraha bae. Neuleukeun teu pernah peureum, teu pernah nundutan, teu pernah sare. Ngadengikeun teu pernah kahalangan Gusti Allah mah kemudian Allah nyahoeun nyahona lain urang geus aya memeh aya geus nyahoeun teu ngarenyet kumaha coba moal daek tah dibere duit ku bupati tah mun geus datang ka dinya mah tah moal daek ji emang kumaha kitu eta mah sok hahehe di lawang bupati eta mah teu bagus tingkatkeun maksudna keyakinan orang ka Gusti Allah Subhanahu supaya bersih supaya ngarasa wa qurratu aini fis salat cekang Nabi ya Allah kajembaran mata hate teh aya di jero salat eta Kangjeng nyebut kitu urang sing panasaran Kangjeng bisa kitu ku aing henteu coba diarahan atuh kudu kumaha ya sugan make udeng-udeng nu gede ya begitu make udang-udang jangan tuh malah berat. Sugan make jubah tuh, coba ya Kangjeng Nabi gua kurota ini cuma nurutan Kangjeng ieu make jubah orang hareudang. Make naon deui atuh ieu? Terus we coba ke baju kurung jahar lain eta tah mah sapira papaes tah mah papaes cak agama. Hate tiis gara-gara geus ka Allah kitu. Ya Allah. Kurang hasil ngaji setahun insyaallah ke minggu hareup kurang ngaji terakhir di tahun ieu teu kudu mawa kitab
kudu bawa duit teu kudu geus sisuk bagus ulayana ya kecuali biasa ngawuduk istiqomah biasakeun teh mah sika Allah tiis bakal nage kumaha tiisanana moal lamun geus ka Allah mah datang orang wali motor lamun urang teu ka Allah panas di budak kakarage usaha 2 geus wali motor sial teh budak ji aing bae usaha ti baheula teu boga motor eta geus kabeli motor asana guguru kajen ku kumaha ge ka Gunung Kawi boy pangelehkeun aing dibeulem ka aing motor tah je blon teh teh aing geus ka Allah mah maha kawasa Allah aing mah bangis kebal gede dibere tapi geus alhamdulillah sakit nyana mah kakarak 2-3 poe usaha geus bisa alhamdulillah mudah-mudahan bae bisa pakai ibadah ke motorna aing ngadoakeun Allah nyahoeun tak urang ngomong kos kitu bae sorangan Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi tiis tah geus dibagi-bagi ku Allah atuh meureun aing usaha sakitu jada sakitu ge usaha sakitu geus anggeus Allah ngabagi geus tinggal nariba bae geus alhamdulillah tiis kan ngeunaheun ngariung ieu teh bae dibagi berkat pas janan teu keur carita berkat ya mah atuh geus bae geus aya babagian meureun ti Allah aing meureunana teu kabagian padahal aing jadi hareup eta ngariung teu kabagian tulisan di Lauhil Mahfuz batu tetep bae geus atuh geus bae balik tah tenang kan tiis ulah kieu kanu boga imah geus aya tulisan meureun teu kabagian sareng menta tah mah aya ngomong kos kitu di nu boga imahna sareng tok-tok tarang tah mah hayang dikieukeun oh emang sareng kabagian hayang dikitukeun tah tolol tah ustad blon atuh tiis hate ulah ngomong di hareupeunana masyaallah aya ngomong di hareupeun emang ustad teu kabagian henteu tadi babagikeun bae ka kabar geus kali lah geus aya di Lauhil Mahfuz na beureun teu kabagian lain Lauhil Mahfuz nu bener ya tad aduh katara bae aya hayang mah tetep bae ngoceh bae coba lamun urang tuh tah eta paling dibere ke tungguan tad dibere biasa hakur tapi lamun urang tetep henteu bae geus ka imah bae geus tulisanna di Allah Waalaikumsalam dibukakeun lawang ku pamajikan teh emang teu mah berkat geus ti dituna teu kabagian meureun di Lauhil Mahfuzna eueuh meureun geus cek pamajikan masalah geus ya lain biasana sok mawa bae henteu geus masalah menang 2 jam aya Assalamualaikum saha eta budak Assalamualaikum buka ye hampura ieu tinggalin ustad teu kabagian berkat kan tuah wow loba jasa lamun akur mah tadi bareng lah dijingjingi ieu mah teu kabawa eta mah kan 5 motor teu kabawa cenah aku 5 motor ieu waduh cak ustad engke deui mah lah aing engke mah suka tinggalin bae lah emang dasar hayang mah hese bae aduh Gusti Allah tuh jadi geus jika Allah geus mah tiis teh geus beres ieu dibabagi Allah kabagian teu eta teh kudu plong nikmat hirup bakal insyaallah teh menghadapi bulan suci Ramadan maksud kula ka barat ka timur ge isuk bake urang ngabahas tentang puasa nah ieu mah tingkatkeun coba puasa urang kayakinan urang minimal ulah terlalu cinta ka dunia geus dibabagi gerage ku Allah urang ulah nyontohan lain lalagaan seperti kieu urang ayeuna mah carita ngariung ieu mah keur carita teu hayang ieu keur carita dongeng ngariung ulah dihayangan ge dibere berkat dibere duit ulah dihayangan ka Allah bae abdi bandeg silaturahim deuk zikiran di ditu ka Allah dibere alhamdulillah ieu keur carita teu diberena ge geus urang alhamdulillah ja emang ka Allah hampang hampang jeung ganjaran gede ganjaran nu merena ganjaranna bagus lantaran teu dihayang-hayang ku urang gede jeung leutikna urang narima ketika urang sugih ya nu ngondangna nah ya mantep biasana
encan amplopna encan berkatna mantep kajen kuku wage disejak di jero hate datang ka ditu berkat da letik amplop la letik datang ka ieu sial jas sugih ku sugihna bloon teh budak ku galedeg Iya teteh teu bisa ikhlas mah, teu bisa plong-plongan aya bae teu bagus. Padahal urang hayang sakitu tulisanana baheula. Baheula teh di alam arwah. Urang hayang sakitu, urang teu hayang sakitu, tulisan memual bisa robah. Mantak urangna nu kudu dirobah nemahna ka Allah ulah hayangna. Jak dihayang-hayang sakitu teu dihayang-hayang sakitu. Tinggal dirapihan urangna doang tah. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Tak eta teh supaya ngeunaheun ka awak urang, ka jiwa urang, ka diri urang. Geus engke ibadah ge mantep ka Gusti. Pan ieu nu batak ibadah teh sudah. Allahu akbar. Hai ngariung kudu teu ka bagian berkah. Sia jasa. Nya jauh tah ngariung. Ih, teu saimbang tah ngariung. Sia keur baca iya kana budu si Kang Ariung. Eta kan eta tah mawa teu husu teh kos kitu tah ieu ke contoh. Tapi lamun urangna plong ka Allah, teu ka bawa salat moal. Allahu Akbar teh mah geus ka Allah, Ka'bahna Allah roh teh. Ka Allah bae geus teu diomong-omong. Itu ngerenyeng jero hate. Jadi setan ge bingungeun. Setan sial je husu jasa salat cak setan. Ya toelan deh gue setan, hei, kan siapa ngariung, biasa, hei, siapa ngariung itu gede apa letik, ente mesti tentang kuma Allah baik, atau ngobrol-ngobrol kene tau kan, jadi lawan diplongkeun, nah, haju kudu kumaha, usaha teman nu kitu mah, usahakeun ku urang, usahakeun batin teh kos kitu tah. Ieu deuk puasa urang ngaji sataun tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Allah. Mun henteu diusahakeun ku urang moal yakin-yakin moal nambah maksudna malah abrut-abrutan. Malah ngaharepkeun pamere. Ieu mah dibere misalna atuh alhamdulillah gerak Allah ulah ngarep-ngarepna. Modal contoh tadi tah. Ih tahun itu kebagian tahun ini teu saha sih nu ngondisikeun di kabupaten dilaporkeun ke waing sia teu kadeuleuan meureun pan aing kiai an aing teh ustad aing teh tokoh batur bae ka aing nganggap kok bupati teu saha sih nah teh blon ulah kitu tah teh ulah biasa bae tau camat teu mere bingkisan teu beres sih camat teh di pecat gitu gua, emang siapa bisa mecat? Ayo keur carita, kau barat ka timur teh maksudna hate urang lempengkeun ka Allah. Tanpa suzon, tanpa nyin goreng, ka pabareta lain titah goreng jeung lain titah mengamusuhan lain akhlakna urang ulah resep. Atuh kajelobana mah kadang anak urang nu jadi DPR. Atuh kadang-kadang tatangga jasa sapagerejeun. Ya tuh biasa bae. Geus urang ulah kieu deui. Nah, teu bener teh budak sajan tarawih atuh ulah. Atuh biasa bae wayah tarawih urusan bener jeung teu bener urusan nyana ngan urang ulah kababawa. Ji betek kula mah akur bae ge. Wayah ngomong-ngomong bae keras wayah nyana datang mah atuh akur bae. Sebabna atuh jelema nyana ge yang bener atuh biasa bae. Jeung nu sakumaha-kumaha ge akur urusan akhlak urusan nyana silaturahmi urusan nyana hayang deket meureun hayang bener hayang minta petunjuk atuh tuduh keur carita ngaji atuh memang bangkawarah nyana mah memang teu bener biang teu bener nyana mah lain deui keur ngaji caritakeun akhlak bok-brokna ketika nyana datang mah atuh ulah dibabawa nu kos kitu mah atuh nyana silaturahimna yang nyambungna atuh ja Allah ge beureunan neuleukeun nyana maksudnya na atuh tinggal kos kitu bae teh ieu urang sok kababawa kojian lawang kurang itu lurah hayang teu beres deuk bener kumaha atuh salat dia kababawa Allahu akbar sial tah lurah datang ka aing goblok geus
itu malah ondo atau kos gitu soalnya ulah plongkeun bah ya Allah jadi ngeunaheun teh ya orang tinggal sababaraha lengkah deui urang bakal menghadapi Ramadan anu agung urang supaya aya perubahan dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mun hayang menang Lailatul Qadar gampang baca bae Quran sapoe sapeting sakali tamat jadi 30 poe 30 geus wadoh teh wadoh geus kumoal-moalna berarti kumoal-moalna geus kumoal-moalna aduh Gusti Allah agung saja ada Allah eta ieu mau dipikir ya bakat Kiai Ona misalnya boga pengajian gitu kan biasa boga kegiatan ieu mah nu di imah anu geus rada kolot teu boga pagawean naon ieu teu boga atuh ceuk aja banding maca Quran atuh banding maca pagawean di sawah teu di toko jan teu di warung jeung saya anak aju aya ka kantor atuh emang ti leutik kitu kantor ijazah teu boga nun teu boga ngantor ka mana tuh eta nungguan payah atuh bandingkan kitu subuh tuh misalnya tunduh saya sekedeng ke hudang duha maca Quran reun zohor ke maca Quran ieu keur carita teu boga pagawean menang 2 poe cek nyana betah ye aju ka imah aju nyokel remote sakedeng teh dideuleu ya udah ngawih ngeunah eta aju aya incuna mah ini mah nyanyian Ramadan bah oh nyanyian Ramadan iya gambusan gedekeun saya 3 tuh gedekeun poho maca Quran ngan 2 poe nonton kos kitu mah datang ka anggeus kolot layahna lah coba robah sakedeung deui panu kolot mah umurna malakal maut geus tangga deui kalau deuleu deui ka nyana deuleu deui kalau mah jeta aja tere saja deui udah nonton TV keneh bae malakal maut geus tangga bae kalau sageting deui nyana deuleu deui sial tuh budak cenah nonton TV keneh bae deuleu deui kalau nah dikerekep sia ku aing ge geus kadeulean jasa ku malakal maut asal geus ompong bae ge Iza jarah rubian fa aslama thumma mata bil jurhi fala dhamana Iza jarah murtadan fa aslama thumma mata bil jurhi fala dhamana Iza jaraha abda nafsi fa'ataqos summa mata bil jurhi fala dhamana jadi 3 masalah mun ku urang dimasalahkeun jadi 3 qadiyah lantaran aya ao eta ceuk ahli mantek eta kitu ngaranna maniatul jam'i geus aya maniatul jam'i aya maniatul khulu aya maniatul jam'i wal khulu tuh adat eta teh kitu ngaranna mun urang nyaritakeun dina huruf atop tapi urang lompat bae ka mantek ngaranna adat eta kene ngan jadi bae qadiyah kos kitu teh eta geus qadiyah eta ngaranna nu kos kitu qaedah teh qadiyatun kulliyatun yutaraku ahkamu juz'iyatiha ge bakal kanyahoan ku urang juz'i geus urang hiji qaedah bisa ngerampid kabeh sebab qaedah mah eta adalah qadiyah kuliah geus make hukum kuli jangan hukuman juz'i antek tah teu meunang ayeuna hukum juz'i dipake ka hukuman kuli al hukmu bi hukmin juz'in ala hukmin kuliin atuh mamnu kecuali bab istiqra ngan istiqra teh teu meunang sambarangan teh artina kieu
mana nu kudu di Istiqra jeung mana henteu bab naon urusan naon eta teh kudu dirapihan kos Imam Syafi'i deuk ngaistiqra urusan head dipanggil awewe kade sia head sabaraha poe abdi sampai sapeting sia sampai sapeting sia sampai sapeting oh iya abdi genep peting ya 77 ya genep ya 77 oh iya abdi 15 ya 15 oh 15 atuh geus sakitu sugan nyana ka Eropa sugan ka Australia atuh teu tanyana oh berarti setiap awewe pasti head na kabagi tilu aya nu sampai sapeting aya anu genep peting atau 77 peting aya anu 15 peting salian ti eta berarti getih eta adalah getih penyakit lain head istihadah berarti eta nya hukuman sadunya sepanjang masa nu ditaliti nama juz'i geus hukmin juz'iyyin ala hukmin kulliyyin Istiqra nu kos kitu ngaranna puyang sih bawa kalian geus puyang ya heunya tapi aya nu kaluar engkena aya nu kaluar tah ketika nu kaluar kumaha kos hewan kitu teh hewan ge kulu hayawanin yuhariku pakahul asfal indal mudgi nganang Istiqra tah coba cokot coba manuk begitu manuk bener nu ieu hayam bener nu ieu nyapekna teh nu ieu jelema teh nu gerak-gerak nu handap jijah heuh coba ayo taliti coba naon we kebo ge nu handap tilok aya nu luhur pan nu ngagaya mah handap bae kan sapi bener ye geus ditaliti seluruh hayawan luhur handap berarti nu anak orai sarua lauk ke sarua geus batu kullu hayawanin yuharriku pakahul asfal indal mudi seluruh hayawan ngarobahkeun cangkem nu handap nalika ngamamah nalika ngagayem eta geus jadi dia kuliah menang Istiqra jol bae buaya barang di deuleu buaya jih buaya luhur cak buaya aing mah teu asup tak ka kaedah eta bego cak buaya teh aing mah nu luhur buaya mah luhur buaya mah luhur terus bayawak cak bayawak aing luhur tanyeun kaedah tah kubata Istiqra tah ngaranna tan batak siga teh tah aing mah ngaji make otak ye nu kos kieu mah nu kamari mah make dengkul bari make otak geus siga de lamun aya hukum nu make hukum juz'i jangan hukuman kulit taliti besi tigesle aya syarat engke kumaha syaratna ieu keur bayangan we hese ore ngaji Masya Allah Imam Syafi'i mah jadi hukum sepanjang masa diakui ke seluruh ulama tapi ketika nu lain-lain konte persyaratanana kurang geus tingali dina Istiqra aya sabaraha persyaratanan nah geus nu biasa mah kulo insan hayawan sakabeh insan pasti hayawan moal aya insan lain hayawan moal kaluar sifat insan tina sifat kahayawanan jelema mah kabeh hewan nu aya di Asia hewan nu aya di Amerika hewan nu aya di Australia hewan bae kabeh cenah aya di Tangerang mah eta mana jelema make jas teh lain hewan nama lain manusia teh mah patung teh mah patung bule teh mah orang Amerika patung Amerika make baju koko make kopea make atlas sial teh budak cek urang atuh contohna ulah orang bule kayaknya orang Banten kayak gitu tah ieu mah pan foto bule dijeuleuh ku urang teu pantes tah mah bule mah kudu make lepis ke kaos mercet kacamata hideung make pet eta kakarak bule ieu mah bule make atlas make baju kokoh pantes emang kadeuna bareng dipake ku urang Kendal meng paleja eta mah ngaranna ge promosi lain jelema teh mah patung jelema mah hewan bae kulo hayawanin jismun kulo jismin mutaharikun bil iradah terus bae teh eta lah ilmu mantek ieu keur carita bongan ka panghijing geus tilu geus nomor kahiji Zaid ngabacok si James kafir Harobi orang Amerika
bacok kunyana bohewel waduh geus diangruh kunyana huae hua panas geus sayang nginum bae tanda lamun jelema geus sayang nginum bae tereh bae lamun urang boga panyakit geus sayang nginum bae geus siap-siap tah geus geus siap-siap bae pokona asal geus sayang nginum bae geus bae pokona ulah loba omong tanda bahwa di mana-mana urang boga penyakit hayang nginum bae geus ulah aya harepan urang ketembak hayang nginum bae urang kabacok hayang nginum bae atau penyakit panas hayang nginum bae atau urang boga kencing manis geus hayang nginum bae geus geura wasiat geus geura wasiat apa sebab cairan berarti kurang asal geus cairan atuh geus rapet kan kaluar roh teu betah cak roh teu betah ing jero geus indit aing diterang digasi aing ka ditu ka alam akhirat tuh teu betah asal hayang nginum nah ieu ge si James teh geus tengenaheun jasa geus nginum deui menang hidayah lantaran tatarina nyana di Indonesia na bergaulna jeung ustad akhirnya asup Islam si James teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah geus jana asup Islam menang 5 atau genep poe pae tah ieu nu jadi masalah mah jada pae geus geunaheun beta mah di kuburan nikmat tah mah geus lantaran geus jadi Islam bersih jasa ieu tadi Zaid nu ngabunuh tak kudu kisos apa henteu sebab kerdingannya ngalakukeun pembunuhan terhadap si James eta teh dalam keadaan harobi pan kafir harobi memang paehaneun kuari mah nyana teh asup Islam kuari asup Islam mun nyana ngabunuh orang Islam pan kena kisos mun ngabunuh kafir harobi mah pan henteu lantaran teu mukafaah pan wajib sote kisos kudu mukafaah Islam pada Islam ieu mah henteu lantaran kuari asup Islam sote baheula nama harobi apa kudu dikisos fala domana Zaid bebas teu kudu katempuhan sanajan nyana geus asup Islam aya Ki Umar melanjutkan kuliah ke Yogyakarta aipra gaul jeung Kristen kabawa ku pergaulan nyana teh murtad naudzubillah min zalik murtad kuari teu percayaeun pangeran teh Allah teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah percayalah nya nama Yesus Kristus dicabut hidayahna ku Gusti Allah dibunuh dianiaya ku Ki Khalid jeger bae bohewel panas luar biasa nah nyana salagi keur sapoe 2 poe 3 poe ngangruh kana penyakit nah asup Islam kuari sageus asup Islam meunang 5 poe hae apa katempuhan teh Ki Khalid fala domana teh kudu katempuhan atawa Khalid termasuk abid Ki Zaid kemudian dibohewelan ku Ki Zaid aipra eta abid sanggeus tadi bohewelan teh merdeka sanggeus merdeka pae fala domana sebab teu mukafaah ketika menganiayana waqila wallahu a'lam